Turta Bumirda ge apaleun yen Pak Hadi teh dibawa ke ruangan ICU. Teka catur gundem catur Bumirda na waktu harita jeung sababaraha perawat turta dokter. Urang keur diuk dina bangku Bumirda nyamperkeun deui ka urang berak Bumirda diuk. Paripok Bumirda cumarita. Den. Teu kuat teu. Ya Allah. Bapak butuh oksigen dan butuh perawatan anu maksimal. Aya benturan dina kepala, nu matak bapak teu sadar. Cingkiatnya Bu, ibu sing kiat, ibu sing sabar dan teu kuat. Urusan hiji acan rengse geus ditambah ku hiji deui Den. Ya Allah, abdi bukti sakadoakeun Bu, ibu sing kiat. Ayo urang ka Bapa we ayeuna mah di mana ruanganna Bu? Ruanganna sami jeung Uten Den. Geus kitu Bumirda lalaunan cengkat turta dicekelan ku urang leungeun katuhuna sabab Bumirda kurang kasaimbangan katingalina. Urang lalaunan lempang nyekelan leungeun Bumirda. Tapi Bumirda tetep we ingslek-ingsleukan cari mas-bas cimatana. Turta urang ge sarua ngilu nyeri ku nasiban Bumirda. Dina waktu harita kakaraeun urang ngabogaan rasa dendam nu luar biasa katilu jelema. Kamang Acep, Kamang Adang, Kamang Akim dicatat dina hate urang. Pinuh urang rasa dendam kamaranehanana. Padahal urang apal dendam teh teu meunang nurutkeun agama. Tapi ieu hate ngagolak jeung ngaguru hayang mulangkeun ka nyeri jeung kapeulih Bumirda, hayang mulangkeun ka nyeri kapeulih Pak Hadi, turta hayang mulangkeun ka nyeri kapeulih si Uten salila ieu katilu jelema eta. Bumirda can apal carita nu sajelasna tadi Pak Hadi kumaha, sabab urang teu ngomongkeun nu sajentrena ka Bumirda. Pikiran urang lamun diomongkeun sieun leuwih nyeri keur Bumirda. Tepikeun ka detik eta nu apal Bumirda yen si Perdi teh bapana si Uten. Tepikeun ka detik eta oge Pak Hadi aya di UGD turta teu apal naon nu sabenerna. Teka catur di jalan urang lempang ti ruangan UGD ke ruangan ICU. Bari jeung urang nungtun Bumirda nu kakarayapan na waktu harita. Gok atuh anjo ke ruangan ICU. Pak Haji Hamid kenang tung hareupeun panto disagedengeunna aya Mah Haji. Urang nyamperkeun ka Pak Haji Hamid bari jeung pok urang cumarita. Pak Haji, atos dilebet Pak Hadi. Pak Haji ngaleret ka urang jeung ka Bumirda bari pok Pak Haji cumarita. Tuh ayeuna mah dibukakeun geuning hordengna. Cep Hadi sagedengeun Uten. Mana Pak Haji? Astagfirullahaladzim Papa. Ya Allah. Neng sing kuatnya. Ya Allah. Papa kunaon atuh? Papa, Imamah, Pak. Cek Bumirda harita berjeng naplok kena kaca janela. Katingali ti luar sagala alat geus dipasangkeun ka Pak Hadi keur nyalametkeun nyawana Pak Hadi. Turta sagedengeunana katingali si Uten nu ngap-ngapan. Cek beja ti dokter anu tadi si Uten geus koma na waktu harita. Neng, sing kuatnya. Sing karuat kabeanana. Pak Haji, abdi nganuhunkeun ka Pak Haji tina segala rupina.
Turta abdi jatuh dengan repot ke Pak Haji. Gara-gara abdi katain Pak Haji. Pak Haji dipikir ke ayeuna karepotkeun ku abdi ku nasib abdi Pak Haji. Naon kelakah ngomong gitu. Naon ai Deni, naon? Cek Pak Haji ngabentak ka urang, terutama Haji yang ngilu cumarita. Iya, entong ngomong gitu, Nen. Geus kawajiban urang salarea ieu mah. Cek Mah Haji bajeng ngaleret ka Bu Mirda. Tos, Neng. Sing kuat, den tong ngomong gitu deui. Angga Pak Haji teh bapak hidup. Angga Pak Haji teh bapak Neng Mirda. Nuhun Pak Haji. Nuhun pisan kada sakala rupina. Amit aya Pak Haji duka kumaha. Nuhun Pak Haji. Bu Mirda cerik berjeng nyerosot lalaunan. Brek teh atuh Bu Mirda mah cimek brek dina lantai rumah sakit. Mah Haji ngahudangkeun Bu Mirda geus kitu mah atuh koloyong we salarea diuk dina kursi. Neng, sing kuatnya. Keur kitu Bu Mirda pok cumarita. Emang Adang kemana, Den? Duka, Bu. Abdi tetepang di sareng Mang Adang. Kemana sarang teh atunya? Gerawan atuh Den karep. Mohon atuh Pak Haji, abdi kapayun heula bade milareun Mang Adang. Kami aya mah enggal ka dieu kitu. Bapak ka ICU gitu, Den. Mohon Bu, urang nyeblak hatena waktu harita ngadenge Bu Mirda ngomong gitu. Pinuh ku rasa khawatir jeung karunya turta urang geuleuh ka Mang Adang nu geus ngahianat kana jadi dundungan. Geus kitu mah atuh gejlik urang ninggalkeun aranjeunna tiluan ngajauhan ti tempat eta. Teka catur urang lempang, urang geus anjog ke halaman rumah sakit. Bari ningalian mobil Bu Mirda. Dina waktu harita mah geus eueuh sasaha jelema nu aya di dinya. Tuluy urang ngingking kahareupeun kaluar ti halaman eta. Anjog ka sisi jalan, teu jauh ti tempat eta aya salah sahiji warung soto. Katingali ku urang ti kaanggangan. Jigah nama eta teh Mang Adang nu keur di warung soto. Urang nguliwet ka belah wetan tur tanggal gedig supaya urang teu katingali ku Mang Adang mun teh mah eta Mang Adang. Geus kitu urang bulubus ka salah sahiji tempat. Sagedengan tukang soto teh aya tukang kopi ngan di halangan ku layar.